hujan deh. Buka payung tuh. Nya boga tuh Kang. Nginjem atuh. Ya. Keur diinjem Kang. Berarti hati kitu mah. Boga Kang beuteuh. Nya, ayeuna aya teu. Keur diinjem tetangga. Nya berarti payung kitu Boga, mah. Kang, kamari menang meuli. Percaya, tapi kan saya butuhna ayeuna. Ayeuna nginjem payung. Kan kan payungna? Aya di tetangga. Nah, kata tangga di dieu aya payung teu. Nya aya atuh kamari ge. Nya mana nginjem? Ayeuna mah keur eueuh. Atuh berarti kitu mah. Boga tapi gitu. Kang rek nginjem. Nya KTP jeung kakak syaratna Kang. hujanan aing. Lumayan, ududna tinggalin. Oh, ngalir. Nah, ini 10